Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng abdi Akang Asep. Ayeuna urang dina raga ieu rek nyaritakeun ngaler ngidul. Ayeuna urang kada dongkapan naon nya disebutna teh narasumber gitu. Kang Fiat. Lah mau gitar butut ya doh. Aduh apunten ngasek iringan ngarojong deui. Damang si salira mah mung pesak mah anggar we teu damang. Untuk abdi teu pesak. Tos sasi tadi sudah can garing. Can garing kamari gorengan foto. Ka mana si imamnya ka dieu? Teuing kada urang teleponna si Imam. Urang hari ringan sarta bari ngobrol mah barengan. Urang ngudut kopi lah saya aya we di dieu mah. Ya henteu. Enak lo kayak kieu. Apunten kabare sadayana nya. Ieu mah sanes maksa ku masih sebesar babalagonyakan ngobrol ngigo guyonan. Urang ngedongeng sembari-bari hahari ringan bari teu nyambung teh. Tos sabaraha lami Kang Sep ngantosan abdi? Ambonnya di antosan abdi aduh. Tadi beran jam sabaraha. Kayak asa zaman. Macet di jalan. Kumaha? Sanes macet dah, teu kana naon leumpang poek we kieu. Atuh dati negara tebih mah teh jauh atuh ka dieu ge mau oncor itu cari pareuman oncor lagi kan bae apa nanti si lurung kan. Terus Imam lagi ya. Oh, kan bae lah mun kerapel. Cicideung ka dieu. Cicideung telepon itu. Nah, ieu ka teh kieu. Ampuranya bilih aya cariosan anu kasar anu teu kasaring hapunten pisan sanes maksan kumaha da sirik sakuring kumaha nya ceplos-ceplos teh paruh geus obrolan teh. Edek game helm na eueuh bejad urut heula beak. Jadi kieu ngobrol lah santai. Aduh. Sambil santuy marmana udah. Aduh. Cek batur mah kuring teh budak jalanan solain ka merdu kieu itu bakatku merdu teu asup itu ka diri teh mamawa we ngumpul gitar teh bisa teu Wah, we monyet ke Gunung Kalapat. ya malah ya bisa ke kalapa kau burung monyet. Aduh. Dah mau batu mah duaan ngobrol mah nungguan beri si Edi buka dia. Tulang layangan nu pegang kapakan di langit lenglang ngambung oleang kasih hubungan nana tekan kawan apa kan diri ngalayang bangun amun tangan salah dede duka kamana cinta Kapakan duka teuing ka mana salira ayana di mana akan leungiteun salira salira ayeuna
layang-layangan rumagan kapakkan langit tenggelam napung ngoleang asin umunggaran na terapakkan diri layang tapang Nasina betina cinta dapatkan luka teika mana salira ayana di mana akan lemikan salira gitu Kasep. salira ayana di mana ku tersangka salira dua cinta. Nah biasa di ya dihayati di perdalam dalam nggak bisa niragu tanya jika nama ya pengalaman pribadi jika nama ya Jeruk itu jero kali sumur. jadi kita lagu Kang Sule anu menyentuh pisan gitu nya lagu nate Dua cinta. keren bener kan favorit sanajan gripna pa Bali we teh sim kuring da sanes ahli nasi kan lagi gitar we nya sakur gembrang-gembreng barejeun suara nyiruan pindah suara nyiruan pindah gitu Jalan pindah uyuhan. uyuhan da sebenarnya mah lebih hade dane suara gitar dicicingkeun daripada main game tapi daripada tisen Mending kene digembrengkeun. slebeo slebeo tuh menuju viralnya slebeo ya mus anjur ke gitar mus dikakarain dia mesti lagu dede teuing aduh kumaina kayan kahirupan urang Kasep karet we Ya mudah-mudahan sih cerah ya. aduh ieu mah lain ieu nya lain sponsor itu ya deh ari ngobrol teh bari udun teh asa kumaha gitu asa anu cek nusok udun gitu asa kumaha teh nu tara udun mah biasa we asa paperepetan gini wae teh pasti lagu Tuh gila biru kayak kuring aya dongeng Kasep we dari naon ieu nya aya hiji yo apa anu sasapi leuweung lu ngeudegan leuweung ngeudegan ting pokoknya leuweung naon teh ngaranna teh si hiji lalaki sih mereka baru camping si geus camping eta teh meureun teuing katinggalan di kumaha ku baturan teh ketinggalan di kasarean di kumaha nya sasorangan manehna mun baturan geus balik ke meureun eta mah kincir gitu ka dieu hiji mangsa da laparnya lapar sagalana sih meureun intina mah teh kangen ka pamajikan jiga nama ieu mah lain sanes orang ya banyak beun barang leutik sanes kangen ka pamajikan namanya eta mah nempo aya mencek ieu aya mencek kemarin ku ke situ mah meureun wes bayangan teh jual ngaler ngidul teh mereka diberi kulit si mencek tulen ngeberi mencek ke bunang hiji mangsa pas begitu mau beri mencek mereka tengah-tengah lembung kadang-kadang dijeritan tolong tidak aja gitu soal awewe di sini lah siapa ada demit di HP nate tapi da manehna mah meureunya fokus kalinya bae ku aing cai si mencek da itu teh
digoreng di laparin digoreng di belumnya sudah dimuncul tulung-tulungan naon eta bari memberikan teh da si capek-capek nya istirahatna mana istirahat aja prak hanya berkenalan nu aya awewe tadi eta ka ieu ka barugetku akar mun teuing kumaha nya teuing teuing kumaha si awewe teh tulungan carita nama teh geus ditulungan kitu teh awewena nu ngaran gabruk ka manehna teh nuhun can pas ditulungan pisan ayeuna mah can bare di hideung bare di bodas bare di bodem kumaha sasapakan nya sok cenah ayeuna mah abdi teh milik AA sapenuhna mun urang mah nya geus dikitukeun kumaha si pamikiran si lalaki teh wah sampai pasti bisa dikumaha-kumaha mah si awewe teh geus pasrah bukan mah pijeun pamajikan itu kumaha oge geus daek kitu nya geus ditulungan eta ku polos-polosna bakat ku lapar teh kumaha uyos cenah ni abdi mah cenah pangrikeun itu we mencak cenah abdi tos capek gitu sudah dikit mata ieu mah jorang nya kade imeureun kana pulau gawar itu pemikiran itu traveling gitu nih bari carita ieu rada aya salah jangkrik tapi da daripada teu nyaritanya urang teh ngadongeng gitu kamari kan ngadongeng orang ngajiplak si kamari ini ngadongeng anu di jatanin di warung sebenarnya mah loba sih dongengkeun tapi beureun beungeutna urang mah beungeut teu kudu ngomong oge beureun geus beungeut ka sabeuleun dan ka seurieun asa teu uyahan gitu hirup teu uyahan teh model kieu ya teu uyahan mah jatuh kumaha ayeuna Kang Asep dina pakasaban ayeuna ye pakasaban dina meureun keur di Paju tah ayeuna dina kadunyaan ieu mah kadunyaan di kaheratan yakin ka di Paju nya kadunyaan heula ieu ayeuna keur ngarintis usahana kan artinya kira tuh cara eksekusi ya eta sesuatu mah kalau gerungan teh tanggal rek malam mingguan oh ini malam mingguan bener nyanyi sebahasa ya daun kapan nuya katebak angin jika kupaina kawas kupaina nulak wasilan kasawang deui nembongan deui asih kuban nu teu kapontan dina unggal tempat tos dipapai
suaranya orang ini lagi suara emas ya, suara double gitu. Aduh, daripada malam minggu aing senior cicing di imah ke junior apa ya. Aya sih Adin. Apel. Ya betul marah apel. Berarti urang mah seniornya. Nang ning nang ning nang ning nani 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 lah. Aduh, kumaha gitu sonten teuing pengen Kang Asep. Urang cekapkeun we dugi ka dieu pengennya. Obrolan ngaler ngidul anu ngacapruk teu eureun-eureun teh. Namun diteraskeun mulai Oh, beres-beresnya. mulai beres-beresna. Kantenan upami dongkap si Imam jeung si Cideung ya. Dua dugi. Wah, geus we moal beresnya. Sok Kang Asep ditutup poe paling. Abdi da obor itu mumpung bebelah kene rek balik teh da. Bumbung obor cangkene kau. Oh, nya tuh. Ya, pamitan ka sadayana abdi bade pamit. Ditutup wae ku doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.